wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika an ittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ayat wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-shalah. Al-hadis qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langkung tipayun hayu orang sasarangan panjatkeun puja kalih puji kadat ilahi rabbi yakni Allah anu maha suci anu parantos maparinan ka urang sadaya selaku nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sareng salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kehariban paduka alam, yakni Kangjeng Nabi besar urang sadaya, Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katutka keluargina oge ka para sahabat-sahabatna, sahabat Ansorin maupun sahabat Muhajirin, malah mandar ka urang sadaya selaku umatna anu menanti syafaat ti mantena. Mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaat mungkin jaga di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu sangat kusim abdi dihormati sareng dicintai tur diteda-teda doa pi doana. Wabil khusus guru sim abdi umumna guru urang sadaya anu parantos nampi kemuliaan ti Allah. Mudah-mudahan urang doakeun saserengan guru urang ieu ditambih-tambih kemuliaanana. Amin. Dicakeun milik sareng rizkina, dijauhkeun tina sagala pancabalana, sareng mangga janten putra putrina dijantenkeun putra sinareng putri anu soleh tur solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu sami-sami kusim abdi dihormati para alimil ulama, para kiai, para ustad wal ustadah anu pangapunten tiasa disebatkeun ku sim abdi namina satu persatuna namun tengirangan rasa hormat sareng takdim sim abdi. Anu sami ku sim abdi dihormati pula para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, dimulai atasan dugikeun ka bawahan. Mudah-mudahan urang doakeun aparatur pemerintah urang ieu dijadikeun aparatur pemerintah anu amanah sehingga tiasa ngajalankeun kana roda kapemerintahanana anu adil henteu ngawiji-wiji kana anu ngajadi masyarakatna. Anu sami-sami kusim abdi dihormati pula para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah, para pemuda-pemudi, santriawan sareng santriawati anu sami-sami nuju tulagang ilmu sareng sim abdi ta'ziman wa takriman bi ulumil kalam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Urang tempel di ieu mahfalah anu mulia mungguh Allah nu ngajadi urang tempel di ieu tempat nyaeta wasilahna diondang ku ngajanten sohibul hajat dalam rangka memperingati tasyakuran anu ngajanten putrana. Berbicara nyata tasyakuran walimatul khitan. Berbicara tentang khitan, tadi itu disampaikan ku guru-guru orang Cipayung
bahwa kita lain perkara anu anyar akan tetapi geus datang ti baheula ti kerjaman Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Diteraskeun ku para keturunanna dugikeun ka Nabi urang nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sampaikeun ka urang ayeuna masih terus menjalankan syariat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Kumaha hukumna cenah hitan? Bagi madhab Syafi'i hitan teh hukumna wajib. Adapun bagi madhab anu tilu eta dihukuman sunnah. Kunaon madhab Syafi'i ngahukuman wajib? Sebab dina usul fikih al wasilah hukumul maqasid. Wasilah ngajadikeun hukum anu sarua jeung naon anu dijadi wasilahanana. Aya deui anu ngahukum anu ngabicarakeun kullu ma yatawassalu ilbihi illa wajibin ya wajibin fahuwa wajib. Setiap perkara anu ngahasilkeun kana wajib maka eta hukumna wajib. Contohna Mang Udin dititah naik batang listrik tihang listrik. Sedengkeun moal bisa naik kalau bertangkal listrik lamun taya taraje. Tah berarti wajib ayana taraje sebab moal bisa naik lamun teu aya taraje. Allah ge marentahkeun ka urang supaya urang ibadah. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Marentahkeun mah ibadah akan tetapi moal bisa ibadah lamun teu suci awakna. Kumaha carana suci? Nyaeta carana kudu dihitan terutama dina masalah salat. Moal bisa sah salat lamun badan urangna henteu suci maka kukituna Imam Syafi'i ngajatuhkeun kana hukum wajib dihitan. Adapun madhab anu tilu eta ngayakeun sunnah akan tetapi satacana salat kudu dikumbah heula sietana tah. Sieta si Badung. Tah kukituna kanu ngajanten orang tua wajib ngahitan kana nu ngajadi putrana sangkan putrana teh sah nalika putrana dicandak ibadah terutama ibadah salat. Santosna dihitan bisa nu ngajanten putra dicandak ka masjid teu khawatir ngabatalkeun kana batur. Sebab lamun tacan dihitan mah putrana ulah wani-wani ngajak nu ngajid putra ka masjid salat berjamaah bisi nempel kana batur eta ngajadikeun batal salatna sebab nyandak najis. Lamun tacan dihitan maka kudu dihitan. Santosna dihitan wajib deui kanu ngajadi orang tua supaya ngadidik kana anakna teh sangkan bisa belajar ibadah. Kata Nabi terutamana salat sesuai jeung dawuhan Kangjeng Nabi tadi muru auladakum bi salat. Ajaran anak anjeun supaya salat. Kumaha cenah kami mah teu kaburu ngadidik anakna ge, teu kaburu magahanna ge, titipkeun ka kiai, ka ustad, ka para santri anu terang kana ilmuna, khususna titipkeun ka pondok-pondok pesantren. Tah para bapak hadirin rahimakumullah, etalah sekilas hukum tentang khitan. Maka kukituna wajib kanu ngajanten orang tua nyucikeun kanu ngajanten putrana. Santosna kitu wajib deui ngadidik kanu ngajanten putrana melalui didikan-didikan pondok pesantren. Sebab henteu aya pendidikan agama selain anu bagus selain di pondok pesantren. Moal aya rukun salat di sekolah, moal aya rukun ibadah di yayasan-yayasan tinggi. Tetapi rukun-rukun ibadah anu aya anu lengkap eta ayana di pesantren. Dimimiti belajar rukun salat, belajar amil, terus sampai kana kitab-kitab fikih. Kuari lamun nang ulah cenah sakola masalna lain ulah akan tetapi heulakeun pendidikan agama ulah mandirikeun pendidikan agama ngahilakeun pendidikan dunia. Lain ulah pikiran dunia, lain ulah belajar ilmu dunia, kan segala yang memang kudu jeung ilmuna akan tetapi bisa keheula didik heula pendidikan agama sangkan anak urang ketika engke jadi
jalma atau jadi gubernur jadi pejabat nyaho kana hukum-hukum agama. Emang naget kudu aya anu diluhur anu nyaho kana hukum-hukum agama sakan agama urang henteu ditindas. Kumaha cenah kami mah lamun henteu sakola mah anak kami bising teu dahar yang teu boga ijazah bising teu menang pagawean. Ijazah. Tah jalma anu ngomong kitu eta geus ngancok tauhidna, geus ngancok keimananna. Sebab rezeki mah geus aya nu ngatur milik moal pahili. Ulah sieun henteu dahar, ulah sieun henteu boga milik, ulah sieun teu kawin. Geus ditangtukeun ku Allah, sieun mah ngan hiji bae ka Allah. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Allah sieun anjeun ka kaula kalayan sabar jeung salat. Maksudna salat dirinya nalika urang boga pangabutuh ngadoa ka Gusti Allah sebab di jero salat teh aya bacaan-bacaan doa. Salat teh maksudna mah doa sanggeusna salat ngadoa deui ka Gusti Allah. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Itulah pengulasan tentang khitan anu diwajibkeun, anu dicanda ku Kangjeng Nabi Ibrahim diteraskeun ku Kangjeng Nabi urang sampaikeun ka urang ayeuna. Da tadi tos disampaikan ku guru-guru urang, sim abdi mah geus beak omongan ieu seungeurna mah. Aya deui teh tos ieu ge penceramah anu sejen. Begituna paminten cukup sekian ti sim abdi. Kurang langkungna sim abdi nyuhunkeun dihapunten bilih bisi bahkan pasti aya anu lepat. Wabillahi minkum taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kakek Yahim anu paragas nyampakeun sapatah dua kata. Mudah-mudahan aya manfaat ka ajenna selaku ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih acara Tabligul Islamiyah anu kalima nyata insyaallah bade disampaikan ku Kiai Taufik teh. Waktu dan tempat sim abdi ngomong segala hal.